Kangjeng Nabi ngajamin ka anak yatim dina Idul Fitri pangsaena musim. Bade angkat ka masjid, bade netepan Idul Fitri aya budak sesegrukan nangis pipir masjid baturna arulin raya prame senang bunga keur arulin manehna nyalindung semu sedih bingung nganggo kawai tambal butut ngalang layung kapendaku Rasulullah ras dibujeng ditaros kunaon nangis bae ujang pan ieu teh dinten bunga dinten senang geuning ujang nangis kawas keur bingung. Jawabna teh aduh Gusti nyaktos pisan ieu dinten bunga dinten seneng pisan seneng soteh ka jalma nu gaduh rama keur ka abdi mah ngaraos teu sugema ku ayana Idul Fitri manah ringrang inget kana diri hirup teh nyorangan kieu rasana nu ditilar ku rama hirup sangsara beda sareng sasaha teras ku Rasul teh dipangku dirau aduh ujang sok ngahudang macan turuna iraha jeung di manara matilar jawabna teh cenah waktos perang Badar nu dipingpin aku Kanjeng Rasulullah duka teuing anu mana henteu wau abdi ngagangsing hoyong meser anggoan kanggo senang bunga sareng rerencangan tapi ibu kaab dikalahkan nundung atos tilu dinten ieu abdi pundung aduh kasepnya adedeh teuing ujang apan ieu rama Gusti rama ujang hayu urang ngadeus enggal ka ibu Aisyah di bumi urang gentos baju Kanjeng Rasul bari nangis hei Aisyah ieu putra urang anu nuju susah nyaeta ramana teh parantos tilar dina waktos pupugeutna perang Badar dau Aisyah teh bae putra ibu tos di mana urang siram
gentos baju. Hei Fatimah ieu angkeun rai anjeun. Hei Ali gerak raku dulur anjeun. Mana cucu Dede Hasan sareng Husein, ieu mamang anjeun geura ajak ulin. Fatimah Ali Hasan Husein midede ngangkeun dulur rai teras di bubungah dugi kakeun leungit. Rasa kayatiman ngangkeun ibu Rama, Rasul anu hemat. Saur Hasan Husein yuk mang urang ulin, sareng batur urang ameng gulen lilin. Teras ameng suka bunga ulin gatrik, Rasul teras ngalakonan Idul Fitri. Tasakitu riwayatna Nabi urang, ngajamin ka anak yatim contoh urang. Pikeun contoh urang keur hirup di dunya, tiru ahwal ucap Kanjeng anu mulia. Mudah-mudahan urang husnul khotimah, mau tetep iman Islam pasti geuna susuganan. Ieu ageng manfaatna kanu maca anu butuh syafaatna. Sareng urang diangkeun pisan umatna, umat Kanjeng umat anu pangmulyana. Sareng urang ngarep-ngarep syafaatna, anu dingaranan syafaatul uzma. Amin 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 ya rabbal alamin. Ditutup ku muji ka Rabbul alamin.